Urang balik deula nyaritakeun kaayaan di mah Baharadia. Harita Pak RT anu kapergok rupiahna bari jeung tataranjang menikasi maruas. Hari rupiahna terus bae ngajiwir ceuri Pak RT bari jeung dipirulitkeun menit tarik pisan. Balik sia doh Hadi, balik sia. Menit teu ka era pisan sia. Ngadan serong jeung awe bungaok eta sia. Teu nyaho sia di mah pamajikan meuning Malang. Ari nyanehna kalah-kalahpun teu unis sia. Cek rupiahna Pak RT bari murilitkeun ceuri Pak RT na beuki tarik. Atuh Pak RT teh nyengir bari awakna nuturkeun murilit. Pak RT ampun-ampunan. Ampun mana ampun. Ieu naha ieu jadi kami asal kalah coplok. Lu nyeri hati aing sia. Ieu mah teh sabaraha? Nya ke. Tapi ieu naha atuh salah kamina. Naha mana? Harus ya teu dasar teu uyahan. Sakitu geus kapergok ku aing eta masih keneh nanyakeun salah naha. Oh, tapi da mana mah salah paham. Kami mah ulah naon jeung ambu edoh mah. Tah tanyakeun bae ka jalmana aya keneh tah jalman oge. Ieu lepaskeun jadi kami nyuri. Cek Pak RT deui bari muringis di sajian pihak. Ambu edohna masih keneh olohok kasih makeneh sigana mah. Pak RT na seueul meureun nampo ambu edohna kalah cicing bae teh. Jelaskeun atuh ambu ulah cicing bae. Eta pamajikan kuring jadi salah paham. Gua jelaskeun ambu sebenarnya kumaha. Cek Pak RT bari anggar bae muringis. Ambu edohna mending ngareja kaget dia ngomong kitu ku Pak RT teh. Pok maena ngomong. Nya Bu RT nya. Nya Bu RT. Cek ambu edoh kalah teu paruguh ngomongna. Atuh rupiahna Pak RT beuki ambek. Nya naon sia bungaok? Nya naon sia ngaku? Cek rupiahna Pak RT bari melotot. Ji lain kitu maksud nama. Nya Pak RT mah teu keuna naon ieu jeung kuring mah. Tembal ambu edoh. Tuh si cek ambu edoh ge teu keuna naon ieu mana. Geus ieu lepaskeun jadi kaminya asal esok. Kajen teh sia. Kakak buntung sakalian. Malah nu handapna ge ku kami rek dibuntungan sakalian. Tuman sia kalah diembreh-embreh ka batur. Mending mun alus manusia teh. Cek rupiahna Pak RT deui. Hampura kami na salah. Tapi kami mah teu boga maksud rek embreh-embreh ieu. Maksud kami mah abis siluman sieun. Jes ya kalah alasan untuk pugu. Ari kitu carana mah lain siluman sieun sia. Justru maneh anu silumana, maneh setana. Geus sia balik. Tuluykeun ke urusanna di imah sia cenah geus. Ka beurang cuang riungkeun sia di imah palebe. Sia oge doh kudu tanggung jawab. Cek rupiahna Pak RT bari terus ngagiat ceuri Pak RT kaluar ti imah Baharadia. Atuh Pak RT teh nuturkeun meuni popoyong kodan. Ari ambu edohna kalah anggar olohok. Aduh aing mah nasib nah kieu teh. Salamati siluman kalah ngadon boga urusan jeung bungaok. Kitu nama tudah Pak RT. Make diumrah-umreh sagala manukna. Mending mun alus mah. Cek ambu edoh gulunuk. Keur kitu Baharadia anu geus dilakapiuhan ujug-ujug ngareja tudang. Aya naon ambu? Geuning asana ribut dedengean teh. Aya naon deui? Cek Baharadia. Ambu edoh anu keur rada ngalamun ngarenja geurewas. Lantaran maena mah nyangka keneh lamun Baharadia teh geus maot. Atuh ambu edoh teh meuni ruas jeung soaka cida. Rek ngagorowok sorana teh kaluar ari tuur karasa leuleus. Nampo kaayaan ambu edoh kitu teh Baharadia jadi malik reuwas. Disangka kumaena ambu edoh kitu teh kulantaran nampo siluman anu aya keneh di dinya. Aya naon ambu aya naon? Mana siluman ambu mana? Cek Baharadia deui bari doak lieur. Ambu edoh masih kana katampo soak. Panonaman cerong bae kana beungeut Baharadia. Atuh Baharadia teh beuki sasah sieun. Nah mencerong bae ka Abah ambu. Mana siluman ka mana? Mana? Mangkana geus beurang kieu aya keneh siluman atuh. Cek Baharadia deui. Ngadenge omongan Baharadia kitu, ambu edoh jadi ngahuleng. Heuh nya, ka mangkana geus beurang kieu aya keneh siluman. Tapi ada hanupeun aing bener si Abah tah jurigna. Gerentas ambu edoh. Nampo ambu edoh ngahuleng, Baharadia ngomong deui. Nah ambu, mana silumana? Ulah nyingsianan kami kos kitu atuh ambu. Cek Baharadia deui. Ambu edoh teu nimbalan. Tapi kalah ngesot lalaunan ngadeuketan Baharadia. Sanggeus deukeut ujug-ujug gaplok bae Baharadia teh. Ku ambu edoh digaplok meni satarikna. Atuh karasa meni ngaburinya ku Baharadia teh. Baharadia ngaguak tarik. Bari molotot ku ambu edoh. Adi mana aing teh sia edoh? Nah sia kan handap ka aing. Cek Baharadia bari molotot. Nempo Baharadia kalah hambak jeung muncareng kitu, ambu edohna jadi kalah nyarengeh seuri. Pok ngomong bari nyarengeh. Haduh, teu da disangka teh jurig Abah. Tapi si orang teh lain ada digaplok nyeri mah. Nun Abah nun. Cek ambu edoh bari nyarengeh. Baharadia beuki molotot ambak. Dasar bungaok sia mah.
curig sia mah aya geus ngagaplok aing lain mentang ngampura kalah nyebut nuhun dasar nu tunjung sia mah edo. Cek Bahradia beri angger molotot cag urang tunda heula. Apunten kasadayana sate acana dongeng dilajengkeun pribados sapertos biasa bade kintun-kintun heula salam nyaeta kanu tos komen dina acara dongeng Sunda gara-gara salah wadal bagian ka-31. Kapiatur salam anu kahiji ka Kang Mariana Yana channel. Hatur nuhun Kang Mariana Yana anu tos ngarojong teras channel budaya Sunda Pandendengan saterasna Teh Eva Siti Habibah di Kuningan Palih Kidul. Hatur nuhun Teh Emi Suhaimi di Kuningan Palih Wetan. Hatur nuhun Kang Haji Paharu di Serpong. Hatur nuhun Nyai Kuncen Aki Kuncen Kuncenan BSP. Hatur nuhun pisan parantos ngarojong teras channel budaya Sunda Pandendengan. Teh Wiwin di Taiwan. Hatur nuhun Mamah Andri Maulana di Dubai Kawit Karawang. Hatur nuhun Dukar Dubai Kawit Karawang. Teh Eni Suhaini di Batam. Kang Setiabudi di Tasikmalaya. Hapunten Kang Setiabudi kamari dikinten teh di Bandung Kawit teh si orang di Tasikmalaya. Hatur nuhun Kang Setiabudi. Hensu Mayang Sunda alias Neng Heni teh. Hatur nuhun anu linggih di Lembang Bandung. Teh Linda Imut di Bandung. Dr. Yulinda Belia di Tasikmalaya. Kang Prabu Arjuna di Banjar. Doyok nih pada channel Kawit di Ciledug Banten sareng Ibu Yayah na ya. Hatur nuhun pisan Ibu Yayah ngarojong teras channel budaya Sunda Pandendengan. Mudah-mudahan sehat sanalawis. Kang Ruslan channel. Hatur nuhun Kang Eki Ginanjar di Bandung. Hatur nuhun Kang Eka Bang Kamajaya di Balai Endah Bandung. Hatur nuhun Si Hartati di Purwakarta. Hatur nuhun Teh Suhiyati M Iis Juliani. Teh Tami Malihah di Ciamis. Teh Luna Irma Rusdianti anu linggih di Singapura Kawit di Bandung. Kang Hari Ismail oge hatur nuhun. Kang Gugun Gunawan di Soreang Bandung. Hatur nuhun Ti Andrian Li di Taiwan ya. Hatur nuhun Ti Andrian Li. Mahdian di Pasteur Bandung. Hatur nuhun Ibu Osih oge teh Kantun. Ade Melandri di Bandung. Iwang Maulana di Karawang. Hatur nuhun Teh Aah Taylor Kawit di Kuningan di Cimindi. Hatur nuhun Sari Rosiati. Hatur nuhun Mang Tatang di Tasikmalaya. Hatur nuhun Kang Herman Parid di Margahayu Selatan Bandung. Hatur nuhun Najia Jenera Channel. Hatur nuhun Amsar Jen. Hatur nuhun Teh Eti Nurhayati di Taiwan. Hatur nuhun sareng penjahit Aldi. Mudah-mudahan sadayana dina ginanjar kaulajengan mangga dongeng urang telaskeun deui. Ayeuna caturkeun heula kaayaan di Imah Bimarah. Dina kaayaan geus beurang kitu Bimarah karek ngorejat hudang. Sigana mah pedah keur peutingna teu bisa saretea kulantaran sawak ngadenge sorak kuda jeung anjing. Jadi pas kasarean teh Bimarah jadi kapurusan teuing. Atuh jadi nama hudangna kaberangan. Bimarah mending ngorejat reuas. Aduh geuning kaberangan aing teh. Tapi alhamdulillah aing masih keneh salamet teu sampai dipapageun ku siluman. Cek Bimarah bari tuluy hudang nangtung. Tuluy keluar ti kamar muka jendela anak berai teh katempo di luar kaayaan geus menicah ngebrak. Suara hayam jeung sato-sato sejenak geus kadengereang patembalan. Heueuh, gini geus beurang pisan. Aing can kabur nyangu yeuh karunya si Sutardi. Gerentas Bimarah tuluy beleos ka dapur terus nguprek nyangu jeung naheur cai. Geus rada lila sangu jeung sai teh asak. Bimarah balik deui ka hareup tuluy gura-gero ka si Ekek. Sutardi, geus beurang Sutardi, geus beurang. Luat dari lah sanguna geus asak. Cek Bimarah nggeruan si Ekek. Tapi si Ekek teh teu nembalan. Si dasar budak teh ka mana? Digeruan teh ngajadau bae teu nembalan. Sarekeneh sugan. Cek Bimarah. Bimarah leumpang ka kamar si Ekek. Maksudna mah rek ngahudangkeun. Tapi reg ngarandeg deui eureun. Bimarah kakarek inget yen si Ekek keur peuting teh kalah indit kaluar. Basa dicarekan teh ya kumanehna. Heuh kapan si tadi teh indit kaluar keur peuting teh? Dasar budak buraong geus baku ari indit-inditan teh sok poho kana balik. Cek Bimarah gugulunu kot Bimarah kana sapu tuluy leumpang ka hareup mukakeun panto maksudna mah rek basik di hareup. Bray panto dibuka anu breh si Ekek katempukur ngagoler dina golodog. Bimarah meuni seueul disangkana kumanehna si Ekek teh kalah ngadaon sare di luar. Atuh ku Bimarah teh langsung disampeurkeun dihudangkeun bari diguyah-guyah. Sutardi kaeling sia hudang geus beurang hudang sia. Cek Bimarah bari ngaguyah-guyah si Ekek.
Tapi si ekek anggar bae teh hudang-hudang bimarah beki seueul tuluy ngagoyah-goyah deui. Hudang sia Sutardi, hudang sia hudang. Cek bimarah bari ngagebig-gebig awakna si ekek beki tarik. Tapi si ekek anggar bae teh hudang, malah awakna oge kalah siga nu oya kabeh. Bimarah reuwas. Udak teh naha nya? Buah-buah. Kerentas bimarah tuluy mariksa kana dada si ekek dideyekeun jantungna kaketegan teu maksudna mah. Bimarah meni reuwas ka cida si horeng dada si ekek teh geus teu karasa kaketegan deui. Atuh bimarah teh langsung bae ngajerit, "Sutardi, tulung!" Cek bimarah tuluy lenggerak bae bimarah teh kapiuhan meureun ku reuwas-reuwasna. Suara bimarah anu ngajerit tarik kadenge ka mana-mana. Ceu itoh tatangga pangdeukeut-deukeutna anu keur ngeuseuh di tampian pinggireun imahna meni reuwas. Aya naon eta bimarah? Eta sadang ngajerit kitu. Garentas ceu itoh bari tuluy nangtung, tuluy buru-buru indit rek nyamperkeun ka imah bimarah. Di jalan papanggih jeung Mang Uday anu rek indit ngalah kalapa. Ceu itoh meuni harireus wes ngomong ka Mang Uday. Mang Uday, kayak sakedap antosan. Rag Mang Uday teh eureun tuluy malik nanya ka ceu itoh. "Aya naon ceu itoh? Eta geuning siga ruas kitu." "Itu Mang Uday, bimarah jurat-jurit tulung-tulungan. Cuang tinggal heula yuk. Hawatos beda aya naon." Tembal ceu itoh. "Jurat-jurit kunaon atuh nya? Ayo atuh ceu itoh cuang tempo." Cek Mang Uday bari tuluy bae ceu itoh jeung Mang Uday teh arindit muru ka imah bimarah. Barang geus anjog ceu itoh jeung Mang Uday meni reuwas. Katempo bimarah jeung si ekek anakna keur ngagoler dina luhureun golodog. Tuluy ku ceu itoh jeung Mang Uday duanana digoyah-goyah. Bimarah, gugah bi, gugah." Cek ceu itoh. Kitu deui Mang Uday ngagoyah-goyah si ekek. Tapi si ekek mah teu hudang-hudang, ku Mang Uday dipariksa pigelang leungeunna, si horeng geus teu karasa kaketegan deui. Mang Uday meni reuwas. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Cek Mang Uday. Ceu itoh kaget. "Kunaon Mang Uday?" "Yang ekek tos teu aya nya itoh." Tembal Mang Uday. Atuh ceu itoh oge meni reuwas deui bae. Maehna oge sarua ngomong innalillahi. "Wayahna ceu itoh, cik mangwartosankeun heula Pak RT palebeh atawa sabe kolot lembur. Kuring mah rek mindahkeun heula leun yang ekek kalebet." "Mun atuh Mang Uday, tapi eta kumaha bimarahna?" "Beun ke dihudangkeun ku kuring. Ayeuna mah wayahna ceu itoh ka ditu heula ka Pak RT atawa ka palebeh." Ceu itoh unggek tuluy bae maehna buru-buru indit. Beja maot si ekek geus langsung bae sumebar. Jalma-jalma kaget lantaran geus aya deui jalma nu maot di lembur eta teh. Kadenge di warung Cewewin oge ibu-ibu keur ngaromongkeun beja eta. "Heh Cewewin, geus kadenge teu cenah si ekek anak bimarah anu buraong teh maot cenah?" Cek Cero Hati ka Cewewin bari leungeunna mah sibuk milihan balanjaan. "Nya kuring oge ngadenge tadi teh," cek Cewati. "Rupiahna Mang Uday, tapi eta atuh ulah make ditambahan nyebut budak buraong sagala. Jati karunya nya mah geus eueuh." Tembal Cewewin. "Ya teu nya. Emang buraong si eta mah. Ieu basa harita bae oge manuk puter anu bapana anyar meuli kapan kanyahoan dipaho ku si ekek jeung si Dayat." Cek Cero Hati deui. "Nya kitu nama Jati, tapi ayeuna mah da budakna oge pan geus maot kapan. Geus teu kudu nyaritakeun deui nu geus mah, pamali." Cek Cewewin deui. Keur kitu kurunyung Cieti ngurunyung rek balanja, maena oge datang-datang teh langsung bae ngomong. "Ari Cewewin jeung Cero Hati geus ngalayat teu ka bimarah. Kapan cenah si ekek anakna maot?" Cek Cieti. "Tacan puguh kuring mah ka karek kadenge tah bejana oge. Ari Cieti kumaha geus ngalayat kitu?" Cewewin malik nanya. Kuring oge tacan, tapi da sigana mah kuring mah moal ngalayat." Cek Cieti. "Kunaon atuh geuning moal ngalayat?" Tanya Cewewin deui. "Bisi kati budi kos harita. Kapan harita oge bimarah kacaturkeun maot? Anu si horeng kapan henteu, hanas kuring mah geus ngalayat malah mawa beas salempe 5 kilo. Heueuh jeung sareurana ongkoh. Si horeng teu maot." Tembal Cieti. "Nya kuring oge moal atuh. Keun ngobongan komo ka kuring mah. Basa keur hidupna kapan si ekekna kalah marimbang puter bogana saleki kuring." Cek Cero Hati maena oge jadina moal ngalayat cenah. Cewewin ngan saukur seuri bari gogodeg. "Cag urang tunda heula."
Ayeuna caturkeun kaayaan di negara siluman badak, harita si Sarmada jeung Sarmadi dua gulang-gulang kepercayaan Prabu Durakumala masih kene keur pasea adu omong jeung gulang-gulang anu tukang jaga lawang. Sarmada jeung Sarmadi keukeuh hayang asup ka jero karaton nyetorkeun si Ekek ka Prabu Durakumala, sedengkeun gulang-gulangna anu jaga lawang keukeuh nanahan waka asup cenah lantaran kudu dipariksa heula. Sedengkeun si Ekek mah mending ngadeg-deg soak nampu dua gulang-gulang anu matak pikasieun rupana teh. Keur kitu pok kadenge si Sarmada ngomong deui, "Je, sia minggir moal sia. Halik sia ka ditu. Ontong halangan teuing aing rek liwat," cek Sarmada. "Heueuh sia, bisi ditalapung sia dua anak aing," cek Sarmadi hidung ngomong. "Tuh, teu bisa sia. Sia duaan kudu taat kana aturan. Sia duaan kudu dipariksa heula ku dewek. Lamun sia duaan ngalawan dicangkalak sia ku aing mah," cek ulang-ulang anu jaga lawang. "Ye sia, kalah nangtang gelut sia ka aing. Montong jumago sia, aing oge teh sieun ku maneh duaan. Hayu sia gelut jeung aing," cek Sarmadi bari tuluy bae main nama nyerang teh heula. Kitu deui atuh si Sarmada. Ayeuna mah main oge ilu nyerang, tapi dua gulang-gulang purah jaga lawang oge teu cicingeun. Duanana ngalawan, antuk nama der bae tararung, silih tonjok, silih tajong, silih dengkek. Hari si Ekekna nempo kitu teh kalah keubeung soak. Maina sieun kabadu ku gulang-gulang anu keur tararung anu awakna sagede munding teh. Si Ekek tuluy ngajauhan. Ari Sarmada jeung Sarmadina mah jeung nyon bae tararung. Geus teu mireuseuh deui ka si Ekek anu geus jauh ninggalkeun maranehna. Ayeuna tuturkeun heula lalampahan si Ekek. Maena geus jauh pisan ti tempat gulang-gulang anu keur tararung. Si Ekek asup ka hiji rohangan anu kaayana cek tempoan maena mah meuni endah kacida. Katempo kencak katuhu tembok wangunan teh dihias ku ukiran. Si Ekek heran lantaran seumur-umur maena mah kakarek nempo kaayaan sakitu endahna teh. Ieu rohangan naon nya meuni endah pisan. Eta tembokna oge meuni dihias ku ukiran. Eueuh di alam anu samasana teh wangunan kos ieu endahna mah. Aing mah karek manggih soreng matak pikabatakeun oge cicing negara siluman teh geuning. Gerenteu si Ekek bari panana mah terus bae mencrong kana tembok anu pinuh ku ukiran. Barang red kana salah sahiji juru tembok si Ekek mendeluas lantaran didinya katempo aya ukiran anu siga gambar Nyilas Maya anu papakeanna geus robah, make baju siga ratu, make mahkota. Si Ekek meuli olohok, "Beuh eta geuning siga gambar Nyilas Maya. Geuning papakeanna kos kitu nya sirahna make mahkota. Heuh kitu mah meureun anu disebut papakean ratu teh." Gerenteu si Ekek bari terus bae mencrong kana gambar Nyilas Maya. Tapi bawa Nyilas Maya teh heueuh meureun geus dikawin ku Raja Siluman nya. Gerenteu si Ekek deui jantungna ujug-ujug karasa deg-degan, hatena meunang hayap panas. Tapi moal heueuh Nyilas Maya dekeun dikawin ku bangsa siluman mah. Kapan harita oge dilamar ku juragan Wendy oge heueuh. Jalma urang dayeuh anu boga mobil sagala, kapan Nyilas Maya mah nolak. Komo dikawin ku siluman mah moal dekeun. Gentesna deui keur kitu blig kadenge sadaya nu keur leumpang, meuni kadenge blag-bliglug meuni ender. Si Ekek meuli luas, "Ba cilaka sadaya nu leumpang ka dieukeun yeuh. Karasa meuni ender kieu. Teu kabayang sagede kumaha eta malukna." Gerenteu si Ekek sora nu leumpang beuki kadenge asa beuki ngadeuketan ka eta rohangan. Si Ekek beuki luas, katempo beungeutna meuni bias. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin, hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.